jajanan SD. Edisi SD Cimuncak. Dengan anak cuma baru Cimuncak. Nah kayak gis kami langsung sabuk nih si mang tukang gulali anu gulali teh warna-warni kieu aing mah meni lucu. Mimiti bareng koneng ungu biru nepikeun ka sodana ge bisa dicampur kieu teh tinggal baru dah kalah nya warna-warni kieu aing mah. Ari bae teh meni leuwas hargana teh mung 2000-an baru dah kalah nya murah-murah teuing mah emang ngabatian kitu ya teh. Orang misalkan teh alas si gulali teh bener-bener hibu pisan ngeunah. Ini mah teu bener-bener otomatis menyebor ti korosi kamidangan bae. Maju seuntik kayak tukang gerobak si mang mie anu lucu kieu teh tingali. Mimiti mie goreng mie kuah pokona mah sagala ayam mie di dieu pokona mah rek naon wae ge aya. Meuliwet teh bisa kurang hargana teh mung 4.000-an. Aduh kan ieu nah mun ngadahar mie di SD mah sok beda sih ngadahar mie di mah teh sok tambah nikmat di SD mah. Tunggu tambahkeun teh kecap saus sambal heula eta balekon. Ejik par 50 juta kali barudak ieu teh mah ngana-ngana teh. Si bumbuna teh lana pokona mah ieu si mang ngarebusna pas pisan pokona mah top mantap itu best ieu mah. Mun seutik kayak si mang tukang usus cenah tanya. Mang teh salah ieu jualan usus bener loba teuing kieu kok geus sakintal kitu mah. Meuliwet teh satu tusuk hargana teh mung 500-an cenah tanya. Aduh kan ieu walaupun gope oge ieu si mang mere bumbuna teh asal-asalan meni meresap pisan. Jujur liasina tuh waduk, ha?